Mitra kaum dangu, ebreh para mitra sadaya memang kaayaan harita matak nyugemakeun pikeun Sukma ngan ieu teh akibat tina ngabohongna ngejeli bapa nu katelah Bahdira. Ai Bahdira kapaksa manehna ngabohong sakumaha nu kagamar nyaeta supaya manehanana ulah disebutkeun teung-teungeun kitu. Bisi majara ngabohong teu ditarima. Ke Sukma mau nyata geus hasil pamaksudan urang tereh-tereh we ngawinkeun hidup teh tur mun diwidian ku sepuhna mah Janti diajak ka dieu nya. Mangga mah manawi kersaeun manawi deui sepuhna widian. Tapi raku teu ngawidian apana ceuk abah hidup ge sakitu hade hatena sepuh ning Janti teh. Ret Abu Emeh ka Bahdira. Bener kitu lain abahna? Oh, da kami mah teu ngabohong. Jeung atuh Sukma geura miang ka ditu geus beurang. Mangga tuh bah Sukma harita keneh jerut kaburuan ngagedi glempang kakalerkeun ningalkeun imah lumampah bari hatena pinuh ku harapan endah harapan kabagjaan. Bahdira jeung Abu Emeh ngajanteng duaan hareupeun tepas nempokeun nu jadi anak nu keur lumampah kakalerkeun satungtung ka tempo maku maranehanana manehna duaan harita teu ingkah di tempatna nangtung. Ngan basa waruga Sukma geus teu temong deui puguh leumpangna geus jauh. Cat eta aki-aki jeung nini-nini teh hanyat ka tepas. Gugek dariuk si dengdang dina bibir tepas. Poe ieu poe nu ngandung sajarah sigana keur Bahdira jeung Abu Emeh. Lantaran manehanana geus gilig bakal ngawinkeun jadi anak kaneng Yanti. Nganya kitu mun Abu Emeh pinuh ku harapan kaenahan, harapan kabagjaan sabalikna Bahdira. Lantaran harapan Bahdira mah kosong melongpong, harapan nu pinuh kana langsaan puguh geus nyaho kana kaayaan nu sanyatana, kaayaan anu sabenerna. Tuna kaayaan Abu Emeh jeung Bahdira nu masih kene araya di tepas imah sanggeus bieu ditinggalkeun ku Sukma. Kacaturkeun Sukma keur lumampah lempang sorangan. Bari dina hatena pinuh kulamunan endah harapan kasugemaan nu baris karanapan. Tapi sanggeus lumampah pohara jauhna bet ngadak-ngadak hatena ting serede teu puguh rasa. Jajantung bet ngadak-ngadak ratub tutunggulan. Bet ngadak-ngadak ting sareblak pangrasa. Jeung hatena pohara nyongsrongna. Ingetanna pohara rosana manteng kaneng Yanti nu kiwari ku dirina rek ditepungan. Nu matak eta sababna sajeroning leumpang dina hatena Sukma ngagerentos kieu. Heran aing. Ieu hate beting sareblak ieu. Jajantung ngaguruh be hate bet inget bae kaneng Yanti kasawang ku panon batin aing. Ning Yanti siga keur aya dina katungaraan, siga nu keur aya dina batinana langsa hate, dina keur aya kasedih batin. Buah-buah bapa aing ngabohong, buah-buah kanyataan nu sabenerna mah papalimpang. Ning Yanti aina keur tunggara keur ditapuk ku kabingung. Sanunya ho sanyata mah juragan ulah jeung Bu Mimi teu satujueun boga minantu ka diri aing. Tapi ahmoannya abah ngabohong deui. Sainget aing kolot aing tara ngabohong, tara nyarita nu sulaya jeung kanyataan. Bagja bener-bener keur aing mun laksana kawin kaneng Yanti. Tapi bakal kiamatnya nya deh mun teh mah kanyataan neng Yanti teu laksana ngahiji jeung diri aing. Yanti pamitan akang bakal nepungan ka diri hidup geulis. Geura bagiakeun ku imut anu kareueut, geura sampakeun ku budi anu kabagjaan, ku budi anu pinuh ku kabagjaan bageul. Galenyu Sukma imut sorangan hadena para mitra. Harita lempang keur dinu suwung cacakan mun palebah di pelemuran mah komo, mun parang tepung jeung anu lempang kakidueulkeun. Boa matak disangka kurang saeunan pedah geura seri sorangan. Juragan Dula oge Ibu Mimi sepuh abdi ieu abdi pun Sukma sejang adeus danget ieu sejana pangan ka juragan. Tapi nu bieu mah umat imut sakolepat jadi roba. Harita para mitra budina Sukma jadi bangun anu sedih. Pang-pangna kitu sabab ngalamun anu kamalinaan nyawang sieun kapeurih nu baris kapangi. Bener-bener nalangsa keur diri aing. Mun teh mah kasalempang aing jadi kanyataan. Sok sieun kolot aing, sok sieun kolot ning Yanti.
dina narima aing beda jeung dina waktu narima bapa aing. Cinekna sajeroning lumampah hate Sukma teh biro beda ku rupa-rupa lamunan nu tacan karuhan, nu tacan pasti naha kumaha kajadian nu baris kanyataan. Engke mun ceuk dirina geus anyog kalayan tepung jeung Juragan Dula, kalih Ibu Mimi oge jeung Neng Yanti. Ngaso heula para mitra, ngaso. Mitra sadaya, ari rek di tepunganana harita masih keneh ngaremaneh di jero kamar. Ti kamari ti samulang Bahdira tug nepi ka poe ieu najan kaayan geus beurang. Neng Yanti teu kaluar-luar ti jero kamar pamatuhanana. Manehna ceurik terus-terusan bari sakadar guguling nu digugulung jadi batur pikeun dirina namplokeun ka tunggarahan. Batina jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Sasamat kanu maha kawasa muntang tulung kanu agung neda dijait tina karung sing ati tina samaga hate atuh para mitra basa ti heula manehna dipaksa kudu kawin kacep buldan pohara nyerina tapi leuwih nyeri jeung tugeunah di lantaran dina poe kamari manehna nyaksian pimitohaeunana nepi ka diusir kudu jadi bapa. Panglamar Bahdira teu ditarima nu nyata malah disisia dicarekan beak bersih lir kajalma nu bara maen bae. Hal eta pisan nu matak Neng Yanti kajeun ngaremaneh sorangan di jero kamar bari poho kana dahar kana minum malahan kana sarege nepi ka poho kulantaran teu bisa sare. Sedengkeun Juragan Dula kalah tamah-tamah keheul jeung ambek nyaksian kaayaan nu jadi anak mung dahar-dahar acan mung kaluar ti kamar nu nyata Juragan Dula jadi amak-amakan murang maring. Sagala ditajong, sagala ditonyok, sagala upapa parabotan dibantingkeun tug lapur. Nepiring nepi ka pareupeus, gelas nepi ka prepeupeus. Teu cukup ku kitu lantaran kakeheul geus naek kana sirah, nepi ka omong-omonganana sabulang bentor. Juragan Dula kukulutus bari ngedalkeun kekecapan nu kasar gariha. Matak sareuk-seuk pikeun anu ngadengikeunana. Di pihak sejen Bu Mimi pohara watireunana nyaksian nu jadi anak teu repeh-repeh ceurikna. Bari mung dahar mung nginum, pagawean ngerembae maneh di jero kamar. Najan kamari manehna ider-ideran ngabang berangkeun ka pusing. Balikna oge dina kayan geus pohara peutingna. Dina datangna teu burung milu ceurik. Ku eta pisanna Bu Mimi pok deui
nyarita ka Juragan Dullah supaya kahayangna Neng Yanti teh digugu. Bu Mimi aina sadar yen duriat mah teu bisa dipaksa-paksa, teu bisa diulah-ulah. Tapi Juragan Dullah para mitra keukeuh dina pamadegan malah macenapokna kajen teuing ulah diurus. Kudu diwarah boga anak basangka teu nurut ka kolot. Ari Neng Yanti sajeroning ceurik kanyanyerian hatena mah teu reureuh sasambat ka Sukma. Kang Sukma, panutan Yanti lahir batin, engagera sumping atuh Kang geura jahit diri abdi. Tina leuwih kasedih sagara katunggaraan Kang. Juragan Dullah para wargi sadaya. Api-api teu ngadengi sigana teh sumegruk we Neng Yan ceurik. Harita Neng Yanti jongjon Juragan Dullah mah ngelepus udud. Kaayaan tenangna keur bangun teu kapangruhan ku aya nu jadi anak gading dieu ceurik kanyanyerian. Diuk tumanina ngararasakeun nikmatna roko nu keur diudud. Saeutik oge eueuh ka rasa karunya, teu ngarasa watir ku aya Neng Yanti ngerem maneh ti kamari keneh. Cagah para mitra, punten, tug cacap tepi kawira kai kiwari, wanci geus beurang Neng Yanti teu kaluar-luar acan ti jero kamar. Nyaksian jadi salaki bangun tenangna keur bangun teu karunya kanu jadi anak. Ngadatangkeun rasa keheul pikeun Bu Mimi. Najan kumaha keur dirina atuh danyaah kanu jadi anak komo ieu boga anak awewe ngan hiji-hijina. Estununga teu tega najan kumaha oge ngadenge nu jadi anak ngading diut. Ceurik karunya wireh nu jadi anak ngerem di jero kamar. Bari teu dahar teu nginum teu mani-mani acan eta sababna. Pok Bu Mimi nyarita ka Juragan Dullah. Nyobaan pikeun mangaruhan nu jadi salaki sugan jeung sugan ayeuna mah aya tapakna. Mun tenang kitu ari apana? Teu kadangu si Nyai ceurik ngabangingik. Teu karunya ku ayeuna si Nyai ngerem wae di jero kamarna. Teu watir anak urang ngan saurang teh. Heuh anak ngan sasiki-sikina nyiksa awak teu dahar teu nginum sapoe jeput. Malah sapoe sapeuting lain sapoe jeput. Ngomong kitu Bu Mimi bari netep seukeut kanu jadi salaki. Adina ucap-ucapan bangun anu nganaha-naha. Lah, nah bat loba teuing omong bari ge ibuna. Make loba teuing tatanya kami mah rek teu tenang kumaha. Daya di imah sorangan perkara si Nyai ceurikeun wae da ku bibirna atuh. Capieun ge meureun eureun ke. Teu jempe lah bari oge. Sangeunahna keur dina ngawalona harita Juragan Dullah. Namah-namah keheul keur Bu Mimi. Itu meni raos nyarios teh nya ka ieu nya. Kitu beuteung tengaragap angan batur geuningan. Sigana teh kajen teuing meureun aya nya nu jadi anak ka cilaka gere kumaha oge. Ye ibuna bapa lain teh nya lain teu karunya kanu jadi anak da anak bapa. Jeung ibu apaan? Oh bener. Tapi bongan manehna mau karep sorangan. Bongan teu nurut ka kolot. Nah, kudu dipikiran teuing atuh rek kitu rek ieu mangsa bodo. Bongan teu ngagugu ka kolot. Jadi antap we geus teu kudu loba pikiran barina oge lah. Capieun ge eureun ceurikna atuh naha. Lapareun hayangeun dahar kaluar ge engke barina oge. Cerita karunya ka kolot. Ngagugu meureun daek atuh. Kawin ka Cepuldan bari moal mikiran di si Sukma. Jengkel kalau pugul lah. Apana saya nama Allah heula si Nyai supaya daekeun kaluar heula. Sina dahar heula babakuna mah karunya da meureunna lapar geus tangtu. Komo ieu pangawakan budak. Jeung awewe deui ke mah mun geus daekeun kaluarnya urang tanya cing bener. Pokna Bu Mimi nyarita lemah lembut leuleuing mangaruhan nu jadi salaki. Sangkan ngagugu tur sangkan daekeun ngolo Neng Yanti supaya teu ngerem wae di jero kamarna. Ngaso heula ngaso.
Padulah dicaritaan kitu anggul ngarengha parita teh para mitra panjang naker. Geranya Ibuna munya ge ibuna nya ka si Nyai, ibuna kudu bisa mangaruhan si Nyai sangka nurut ka apa gitu. nya kahayang ibu mah kitu. Si Nyai kekemungan tengah gugu mung kacepul dan kekeh hayang ka Sukma. Geus kumaha deui atuh geus kieu. Olo. Ini sigan satuju anak urang kawin ka si Sukma. Nya mimiti nama teu satuju apana tapi batana anak urang nyiksa awak. Moal boa bakal hancur pipikiranana, bakal gering hatena. Mending tuturkeun we kahayangna lantaran ibu yakin si Nyai kahayangna teh geus moal bisa ditawar-tawar deui. Geus moal bisa dionget-onget deui keukeuh pageuh. Kukuh pengkuh miharap ka Sukma. Jadi batana jadi anak gering sok sieun kumaha ona babak eta balukarna. Mending keneh antep we nu penting mah tenang hate. Da karepna kalaksanakeun teu naon-naon si Sukma eueuh kaboga ge. Asa nu jadi anak bogoheun. Nu matak goreng karep kitu teh. Bapa mana jan kumaha ge moal rek tujuan si Nyai kawin ka si Sukma. Era ku batur. Cenah meureun anak juga gandula jalma jugala. Jalma pangbeunana ieu di desa boga minantu ka anak cacak kuricakan. Boga besan ka jalma gunul eueuh kabaleg. Eueuh kagableg mah. Wirang atuh lain deui ngarakacakna hate Bu Mimi. Ngadenge omongan salakina keukeuh dina pamadegan. Keukeuh teu doa mun Yanti kudu kawin ka Sukma. Kudu kacepbul dan bae. Bu Mimi ngarahuh bangun anu seunggah. Palebah dinya nama para mitra memang manehna ge apana keur kana kaayaan nu jadi salaki. Pamadeganana teuas, gurat batu, alabatan batu karang, karepna sok tara beunang dionget-onget. Nya sifat padulah kitu teh nurun ka Neng Yanti. Lantaran Neng Yanti ge mun boga kahayang teh tara beunang ditawar-tawar seperti ayeuna apanan. Keukeuh Neng Yanti miharep sangkan laksana ka Sukma. Kajin ngerem maneh, kajin teu dahar teu nginum sapoe sapeuting. Sarta boa nepi ka iraha, batan teu laksana sapanaja teu hasil sapamaksudan. Yanti beuki tarik ceurikna batana beuki, batina beuki nyeri pohara. Begitu genah nu taya babandinganana lantaran kadenge kalayan jentre naon nu diacapkeun ku bapana eta sababna Neng Yanti sasama taya eureuna dina jero hate. Kang Sukma tulungan abdi Kang. Apa keukeuh dina pamadegang teu doa teu satuju abdi nikah ka Akang. Padahal keur abdi makam Kang Sukma kajen paeh jadi bangke kajen raga paturai jeung nyawa. Patan teu tiasa laksana ngahiji sareng Kang Sukma. Kang Sukma tulungan enggal geura sumping. Ras kana kaayaan inung nu geus lea hate. Sigan mia tujuan kana pakarepanana Neng Yanti ngarasa sugema oge. Ngarasa atoh nu aya deui-deui Neng Yanti ngagalineng dina hatena. Hatur nuhun ibu parantos ngawidian abdi nikah ka Kang Sukma. Sangki ibu nu kawitna teu doa ayeuna parantos doa parantos satuju mangkadun apa we mira atuh apa pakanya tujuan kitu para mitra dina geran geus sasambatna Yanti dina tungtung hate dina sela-sela ngabangikna ceurik dina sela-sela tugeuna hate sasa terus manehna diayun aming dina kaayaan nu pohara tungara hate. Waktos nase para wargi sadaya duwi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kancan haturkeun nuhun saha ieu para mitra sadaya nu ajalna ieu pertarosan ye teh can tiasa kajawab nah Sukma atanapi Yanti nu kabawa ajalna para mitra sadaya atanapi Yanti ieu. Margi para mitra dina ceras-ceras cariosna nu salajengna aya judul Marakayangan. Namun serina tetep Duriat Kabawa Ajal. Tanda salah sahiji ya para mitra sadaya hiji pertarosana wilujeng kantun bae ka sadayana premios.